Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 22. Para wargi kaum dangu, mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan terutami ka para wargi anu parantos ngindun serat. Hatur nuhun, alhamdulillah serati para wargi katampi. Mangga para wargi dongeng urang teraskeun. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun oge ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dina danget ieu. Aya hubungan di antawis urangnya kitu. Komunikasi itu para wargi dina zaman anu parantos majeng mah teu aya sanes dunya teh asa heureut para wargi di antawis urang jeung urang ni asa deukeut kitu dararaosan Mang Jaya masa ngariung we di lingkungan para wargi kitu teh ngan sok cologognya asup ka pangkeng segala macam kitu ngan sorana wungkul kitu doh apunten para mit cologog asup ka dapur teu pugu-pugu cenah dar asup ka dapur kitu. Air radio teh sok dicacana ka mana-mana. Kadangkala eta geuning ibu-ibu cenah nyeusehan make nyanak radio. Duh. Sareng deui sok aya katinga bapak-bapak cenah teu beurap bujang para barudak bujang. Ngangon muning nyanak radio para wargi. Yen nanakeun yen radio teh dipika cinta, dipika resep, dipika reueus ku sasama. Nu memang kabeuli kuno kaya kawantal kuno aya kanu kirang mampu para mitra sadaya. Janten jelas radio mah keur marada pangaosna teu abot teuing kitu gampil. Seueur komoen mah seueur radio alit kitu. Aduh, mangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Para wargi sadaya. Kocapkeun harita bale bati tebeh wetan geus sibar. Diciriwancian ku recetna sora manuk. Pangeusi lemur dukuh kabeh eueuh nu alunta ka mana-mana tapi tumplak di imahna Ki Jabur. Poe eta memang para wargi Ki Jabur teh parantos ngantunkeun. Malah Ki Jembar jeung Nyi Mas Romlah nu poe kamari nyelang heula ka lebur gintun pabebeurang geus ngurunyung. Puguh we barang geus anyog ka imah Ki Jabur. Ki Jembar jeung Nyi Mas Romlah meningang sanggeus nempo ka ayan Ki Jabur. Latuh kecem bener si Pogel. Abong kena anak jelma jaat, waduh. Ieu mah lain antepeun. Geus ayeuna mah tong lila teuing ditempo. Sabab waktu geus beurang teuing, ceuk Ki Jembar. Atuh geus kitu mah sakabehna terus nyiapkeun alat pikeun ngangkut layon-layon Ki Jabur dia harita teh digotong ku kardun jeung baturna, sedengkeun layon suwangsih digotong ku Si Gombrang katut Pak RT. Teu lila sakabehna geus anyog ka pajaratan, terus dua layon dikurebkeun. Beres dikurebkeun terus diurugan ku taneuh beureum. Da puguh kulobaan akhirna mah dua kuburan rengse diurugan taneuh. Ningsih mah terus ceurik balilihan alatan ditinggalkeun ku dua kolotna. Geus hese diupah apehna ku itu ku ieu oge. Iwa ti Ki Jembar repehna Ningsih tur daek ka dibawa bali. Tapi najan kitu dina sejroning mulang Ningsih teu weleh ngareretan ka tukang. Salengkah dua lengkah katilu lengkah ret deui ka tukang. Ningsih geulis geus tong make ngumar kasedih apanan amu ge sarua keneh kolot hidup. Komo ayeuna geus rek katalian ku incu keun sing sabar geulis mana kitu ge meureun dodoja tinu maha kawasa. Urang sing sabar narimana keun ai papasten mah da geus ditangtukeun ku nu maha kawasa mana kitu ge meureun. Kolot-kolot hidup kudu mulih ka jati mulang ka asal jalan-jalan kudu kitu. Para wargi sadaya. Nyi Mas Romlah harita teh ngupah ngapeh ka Nyi Ningsih. Sangkan ulah sedih teuing. Bari tuluy ngaleng cangkeng Nyi Ningsih. Mang milu mang sedihkeun ku nasib pupuh lemur dukuh ku ayeuna kajadian kieu teh. Akibat pola si Jaladri teh baheula tug nepi ka kiwari. Anak mang nepi ka hanteuna, atuh anak mang rastam nepi ka hanteuna. Akibat soak nempo tangpungan siluman nu geus ngotoran dirina. Ieu kabeh alpuka si Jaladri. Kiwari kari ba ieu we. Kari eta we nya aduh.
kaributan dari ayah kendeku anak na ayeuna teh mah moal eling-eling kitu jalma teh nyieun kaributan wae nyieun yo piributan wungkul lah satungtung manehna can kapok jeung can puas bakal terus ngakelakeun pihak kurang tak usabab kitu Gombrang Abah rek maksa hidup malar daek ngadatangan ka guru Abah nyaeta nu katelah buyut Cakrabuana anu matuh di alas jagat robahan nya atuh Abah iraha waktuna pikeun ini wing teh tuh geus ngarasa cangkeulnya saya ngewak si bogel eta wing mah yang ngerebut gobang musti karajahna we lah terus munah dimusnahkeun ku wing nya dihancurkeun lah lah nya poe isu kok hade leuwih gancang leuwih halus keun perkara ning sintong teh jadi pikiran nu penting hidup kudu cengeng dinanggoning nyiar pengarti ari sabab masih kene aya indung hidup di dieu nu ngurus-ngurus kabeh keun Abah ge moal cicingeun nya kitu hade itu Abah lah jadi rek poe isu kae ku teh ini nya anu alusnya poe isu supaya gancang beres pokona bangsa karaman-karaman gancang dihancurkeun supaya masyarakat genah tumanina hirup ngahnangan ning tak itu Ki Jembar panceg dina poe nu geus ditangtukeun sanggeus Ki Jembar mapatahan Nyi Mas Romlah malar hade ngarawatan ningsi sabab keur kakandungan nya harita Ki Jembar jeung si Gombrang terus mariang pikeun ngajugjug ka alas jagat karoban nyaeta tempat matuhna Ki Buyut Cakrabuana. Jauh hamo burung cunuk anggang hamo burung datang ai bakatku di keureuy teu catur di jalana para mitra sadaya Ki Jembar jeung si Gombrang geus anyoga alas jagat karoban memang kabilang tempat anu aheng pikeun si Gombrang mah ari sabab pikeun si Gombrang can pernah ngalantok eta tempat anu memang sakitu hara-haraeunana kaayaan di eta leuweung mubuh matak soak pikeun si Gombrang sakabeh sasatoan araya timimiti sato leutik tug nepi anu panggedena aya kabeh geus karuhan gaurna mau ngating jeritna sora surili matak sieun matak keung tapi nya kitu hiji ge taya nu ngaganggu ka pihak Ki Jembar jeung si Gombrang waduh lebah mana bah leuweung jagat karuan teh cing atuh kuing mere nyaho ieu geus pincan ieu teh cek si Gombrang hamuterkeun paneuteup ka sakurling bungking leuweung keledegan leuweung ganggong si magonggong cek paribasana nu ayangan saukur tatangkalan marah hieum nepi ka panon poe teu bisa tembus kana taneuh akibat ku hieum-hieumna ku tatangkalan lah jadi maneh nanyakeun leuweung eta nya Gombrang matak yang geura tepi teh na geus tepi teh acan bah itu tuh nu diriung ku rajeg-rajegna tu tatangkalan geledhe jeung jerangkung tadi dinya ngaranna nyaeta nu disebut leuweung alas karoban teh jadi nu penting orang kudu gancang nepi ka dinya sakedeung deui itu sok sing gancang leumpangna tuh ngoni geuman kitu jeung cara nyeum deui nyaeta teh manehna teh nyorangan wae bawa nu baturna di dinya aduh nyaan ku leureung nya jelema teh lah baturna saha ieu ati anjeunna we sorangan diajak ku Abah ke paguruan Cakarnaga mbungeun basana geus teu aya ngancrek di pelemburan cenah embung ningali manusa deui cenah kitu ayang hirup nyorangan ayang niiskeun pikir bari meuring neangan pokona pati tising pati bari ngadaguan maot meureun sigana Ki Jembar nerangkeun hal ngeunaan Ki Buyut Cakrabuana teu kungsi lila duana geus aranyog ka tempat Ki Buyut Cakrabuana nu aya di leuweung jagat karoban kadatangan Ki Jembar jeung Ki Gombrang ku Buyut Cakrabuana memang masih keneh jag-jag kanyahoan sanajan katempo jirimna Ki Buyut Cakrabuana poe eta keur aya di jero guha nyaeta duha sedong si awat-awat nu aya di tengah alas jagat karoban guha sedong si awat-awat tempat cicingna Ki Buyut Cakrabuana manehna bumen-bumen dirinya tapi sok sanajan bumen-bumen cicingan saukur sorangan gancang tumanya tur ngabagiakeun kanu anyar datang sora geuman ngandung sima pangabaran bagea Jembar jeung eta nu saurang deui yap kajararo ka dieu nah mending ampleng asa lawas tilawas kula tara papanggi jeung anjeun Jembar
cek eta sora nu bijia harita teh saban madhab si Gombrang sok sanajan mibanda kaliuh nihungan ilmu disang harapan ku buyut Cakrabuana mah memang can tepi ukuranana sigana bae beda kelas para wargi beda kelas aduh beda kelas atuh cenah eta tebi pisan antawis buyut Cakrabuana sareng si Gombrang kelasna beda aja teu biasa ngimbangan gitu. Kumaha dina pergaulan ge para wargi urang pergaulan kelas mana nincak pergaulan sok kagok kitu kararagok bicara dina kelasna muni omhang para wargi wah merecok kitu ayeuna campur jeung beda kelas beda para wargi kitu nu oge ayeuna kieu dicontona ngabuktoskeun ieu nya ayeuna urang boga babaturan di sakola baheula cabur omhang sarua pisah we sababaraha taun aya kana 12na taun nu hiji geus jeneng nu hiji henteu para wargi tak kitu. Da memang ai soal kanaon teh kanikmatan mah sami bae salerosna mah. Ai mumuhing kanikmatan mah eta mah da kumaha tergantung ka urang. Ngan imah katinggalna nya ku haliah dunyana nu hiji nu jeneng nu hiji teh da ada canggung atuh para wargi anu alit jangan nafnafkeun maneh gitu. Anu luhur sok sanajan rek nyampur-nyampurkeun hese gitu para wargi. Tak ieu nu kedah naon teh diulik teh naon teh masalah-masalah model kieu. Jadi canggung we kita canggung cenah si anu mah anu cenah lah jadi nonte rasa nonte ada risin cenah kita padahal mah teu kedah kitu para wargi mungnya kita memang tos kitu we panginten tapi upami lami-lami teh campur deui mah der deui kitu ming sok sanaos derna ge benten sareng omhangna baheula gitu beda kelas para wargi nu mangga urang teraskeun para mitra anu mulya anu sami-sami ngadangukeun je dongeng harita para wargi sadaya atuh si Gombrang harita teh memang muterkeun panempona tapi welah eta sora can katempo jirimna samalah guha sedong si awat-awat ge luput ku si Gombrang mah can kaciri di palebah mana aya para mitra anu mulia si Gombrang muterkeun panempona tapi welah eta sora can katempo jirimna samalah gulah sedong si awat-awat dia luput ku si Gombrang can kaciri lebah mana ayana. Amu ingki, abah, sanu cekeneh ngabagiakeun ka uing ge. Eta sora aya, jadi sahabat teh bah. Lanu pieu sora ki puyut Cakrabuana eta teh deuleu. Anjeunna geus awaseun ka urang sok sanajan kaulangan kunaon oge. Ayo jelema nu geus luhur ilmu jembar ku pangabisa. Manehna geus tingkat kana tingkat rusa durung winara. Naon rusa durung winara teh mah? Leuh nyaeta nyaho sameme nu can kajadian. Urang can anjoga manehna. Anjeunna perantos uningan urang aya di dieu kitu nu mata koke. Kehel pot ka eta ilmu hebat kitunya. Wingkir kira bisa moal bah? Lah maneh kudu jujur, kudu cucung yang ilmu. Kape oge bisa kapi milik urang asal urang daek ngilmuna kitu. Da ngelmu mah kabeh ge eta teh tinu maha kawasa kari urang kudu bisa neanganana sorangan. Lamun urang bisa manggihan pasti panggih ku urang teh. Aduh nyon hebat dah para mitra. Delila duanana geus anyoga hiji palataran anu kalingkung ku sarwaning tutuwuhan nu galedhe. Di tengah rajegna tatangkalan aya gunukan taneuh. Mun disidikeun bet jiga awak keong ngaringkel ka buntut. Kuset, ari eta naon bah? Si awak keong bak ecot geuning. Hulu gede ari katungtungna ngaringkel teh. Nah, di jero eta pisan ki buyut Cakrabuana matuna Gombrang. Tapi ulah kaget sabab sakuling aya liang awak. Malah tu itu pantau pikeun larsupna. Mana bah? Teu katempo kuing mah. Si Gombrang luak ieu ku sabab boleh. Udirina mah teu katampo menyebutkeun aya panto teh. Itu tuh aya batu nu ngadaplok ka dina beungeut eta guha. Ta eta batu nu ngadaplok panto eta teh bising teu nyaho. Ngan lamun jelema nu saliwat moal bisa nyahoeun lantaran memang henteu kaciri. Nyata katutuku bangsa tatangkalan tak itu. Tatangkalan leutik bangsa jeung kejujukutan jadi henteu kaciri. Ki Jembar tetela naon nu dicaritakeun ku Ki Jembar memang bener. Batu nu tadina nutup rapet sanggeus ku Ki Jembar jeung si Gombrang deukeut bet muka sorangan, lieur nu dibukakeun kakuatan gaib, blong katempo lawang guha nyang keredong poe.
para wargi sadaya bilih ngarasa aneh cenana aya buha pantau guha muka sorangan zaman kamajuan wah ayeuna parantos tiasa dibuktoskeun upami para wargi karesan pisan lebet kahiji rohangan atanapi tempat para wargi ayeuna mah urang geus teu kudu muka pantos sorangan margi di luhur tos disadiakeun kamera ieu para wargi kamera ieu tidak samuka di mana aya barang asup kadinya kamera marentahkeun kana kunci supaya kunci muka jadi orang geus teu kudu muka-muka slot deui begitu urang deukeut brai pantau muka ulah helok para wargi bapak-bapak ibu-ibu ulah helok kitu nya ulah helok upami aya hal-hal model kieu ieu baheula ngan saukur sawangan wah kolot-kolot baheula cenah ieu sigana lamun bisa muka sorangan hebat ayeuna mah tos tiasa dibuktoskeun para wargi ku alat ngagunakeun alat ieu teh akibat tina mote karena jalmi-jalmi anu icikibung dina widang teknik Numawi para wargi kira mangga ayeuna mah urang ulik ilmu panemu jampe pamake teh anu kasebut baheulana ilmu panemu jampe pamake ayeuna mah geura ulik nyaeta sangkan ngalahirkeun hasil-hasil anu nyugumakeun pikeun kapentingan urang sadayana pikeun kamaslahatan bangsa sareng nagara tadi digambarkeun ku Mang Jaya bantu muka sorangan ayeuna ge tos seueur terutami di gedong-gedong anu ararageung gitu jadi terus teu aya deui naon teh tos teu aya di ieu gerene atanapi mukakeun panto terus teu kedah keterok deui kajabi mun pareum listrik aduh eta mah kajabi bener model sejalan moal bisa asup acan para wargi pareum listrik mah upami listrikna jalan mah tapi da sok sanos pareum listrik di tempat-tempat kitu harus disaegikeun diesel dan begitu listrik pareum bagian diesel berfungsi caang deui jalan deui bae Numawi para wargi ulah eloknya ulah ngarasa heran upami mendak hal-hal model kieu janten sanes goib sanes teh para wargi ku ilmu-ilmuna manusia ayeuna biasa dibuktoskeun urang lebet ka hiji tempat ka hiji panto teu kudu muka teu kudu naon padahal eta panto nutup begitu urang nyamperkeun dobrae muka saha nu mukana cenah ieu panto wah imah jurig buah sanes imah jurig eta parantos di rekayasa di naon teh di dama modelna kitu dan nganggo kamera ti luhur begitu kamera maca aya jalmi ataupun barang anu nyamperkeun kadinya tuh eta langsung si kamera marentahkeun supaya muka pantau kitu diantawisna para wargi mangga urang teraskeun di hanca dongeng atuh supados para wargi henteu teras ngemut jeung hal eta gaib nyiptakeun gaib ulah tapi anu ciptakeun keur kamajuan buktosna tadi diluyukeun kana pantau hiji gedong mangga urang teraskeun para wargi dongeng nuju Dunasi Gomrang karangan Dede Rukmana KS. Waduh, kening poe kabah. Itu gua naon, Pak? Aduh. Gua duit dianjerkan ku Ki Walang Gebang teh. Lah, nu pokona mah poek sotenan di luar lain Ki Walang Gebang sia sok maneh mah ngomong nu lain-lain. Guru Abah, yo. Pokona mah lain Ki Walang Gebang. Tapi Buyu Cakrabuana. Mane manu lain-lain baik. Aduh supaya ya wainya Ki Jembar. Aduh, hapunten Abah Jembar. Sok salah uing mah. Punten bising ieu kawalat lah. Da ulah ngomong nu padu bae atuh sok atuh. Kajero. Engke lalega tur gena malah caang deui. Ki Jembar baribus kajero eta guha sedong si awat-awat. Pon kitu deui si Gomrang nuturkeun satu kangeunana. Nu teu waleh luak liuk sok sieun aya nu teu beres. Di jero guha para wargi temong aya saurang jalma geus kacida pisan kolotna. Tapi sidik najan geus kolot katempona masih jagjag sorot panon ngandung wibawa jeung komara. Eta jalma kolot teh tayalian ti Ki Buyut Cakrabuana nu diuk di luhur batu nu lempar. Teu lila pok Ki Buyut Cakrabuana kedal. Buyut Cakrabuana harita cumarita. Bagea Jembar lawas tilawas andika kakarang urunyu na geuning jeung jelema anyar pinang lain eta jalmana nu sok disebut si Gomrang jajaka nu miwana ajen tahapan ilmu nu luhur tur ngabela ka sasamaning hirup Ki Buyut Cakrabuana memang kabilang weruh sadurung winarah onyaho samemeh kajadian si Gomrang di kampengong olohok ngemang kaduh helok ku pangabaruh Ki Buyut Cakrabuana. Ki Jembar ngajawab pananya guruna. Lah leres pisan Ki Guru nanging satu acana sumangkem.
Sewu bebendulak saduduka rumaos Cici Mabdi, hiji murid anu joledar kasalira pangersa guru. Janten apunten sanis kanten kalepatan ti lahir tuk dumugi ka batin. Cici Mabdi seueur pisan kalepatan. Atuh dina hal eta badhe nyangakeun bae, nyanggakeun beureung teuk-teukeun suku genteng blokeun ti goro-gorokeun. Abdi seueur kalepatan kaki guru sun. Tenanaon Jembar tenanaon. Ari sabab memang kaula nyaho. Satemena Anika memang keripuh jeung satemena kula nyaho. Anika dina poe geus lawas kaliwat kungsi kapalingan rasa jeung kaseuketan ilmu. Bener teu Anika kungsi ngarawatan pihak jelema jahat. Tete laki buyut Cakrabuana lain ukurnya hokasang tukang si gomrang. Tapi kajadian tumiba kaki Jembar tete laki buyut Cakrabuana geus nyahon. Waduh, leres pisan aki guru. Leres pisan kaula pangersa, aduh leres pisan. Ukituna Cici Mabdi nenda punten dina sanes kanten kalepatan Cici Mabdi ngaraos jalmi nutuna kabisa. Dugi tak tiasa kapati ke kuno sanes pangersa guru. Kaula moal nyalahkeun ka Anika. Ari sabab sakabeh jama teu panceg dina hiji martabat. Sok aya pohona ngan ke heula ieu teh. Na ari ieu batur sapa guruan Anika teu diajak. Nah geusirna atawa memang pajarauh. Buyut Cakrabuana nanyakeun murid sejen anu kungsi babarengan jeung Ki Jembar. Waduh suki kamangsa ayeuna Cici Mabdi teh acan pedak deui. Buka ka mana miangna sareng di mana ayeuna ngancerekna atuh pangersa guru. Kajeun. Kajeun memang geus kaayaan kitu mah. Teu naon-naon ari geus kudu kumaha deui. Ayeuna ari urang memang teu nyaho balaka we teu nyaho. Nanaha aya naon nu dituju rek masrahkeun eta jalma pikeun di atiku kaula maksud hidup teh. Waduh leres pisan pangersa guru. Cici Mabdi teh teu boleh bae junten ngarepotkeun kanu janten guru saupami pangersa masih luntur kalbu leah mana. Abdi bade nitipunana katelakarta hari sohor nama si Gombrang anjeunna anakna bah dempak su. Ki Jembar saterusna ngabejakeun ngeunaan hal nu tumiba ka si Gombrang tinimiti kahirupan inung bapana diruksak ku saurang jalma jahat tug nepi ka harita datang ka eta tempat guruna tamat cacarita pok dipungkas kulisan kieu. Tak gitu pangersa guru. Janten kangge nampihan deui elmuna nya kapaksa Cici Mabdi nganteur punana ka dieu. Margina upami teu kieu lapur kajahatan beuki dieu beuki mah habu. Samali kajadian nu teu diduga-duga pihak nu jahat tos mateni rama mertua punana. Sekaligus sareng ibu mertuana tur dugi ka pelastarana. Samalanu langkung ngabot eta kutos ngagunakeun gagabanana nyeta gobang sakti mustika raja pangersa. Ki Jembar nutup sakabeh caritaanana. Meunang sakedapan Ki Buyut Cakrabuana ngahulang teu lila poh kedalisan. Teu sangka kajadian poe. Zaman-zaman ayeuna ningkat cida lobah kariweuhan. Munjal mah geus kaancikan kurasa hayang dudunya kajeun kumaha kajeun ku jalan naon bae oge sok dapon dirina senang asa dirina seueuh beuteung kajeun batur guyang geti kajeun batur aya dina sangsara paduli teuing nu penting kadut sorangan binu nu penting asal aya keur tetegek maranehna kajeun jeung dulur silih bado ge silih rebut silih badu paboro-boro raja kaya silih irik silih giti teu jadi masalah nu kitu jalma teu inget kana jalan tibalikeun boga rasa yen umur bakal ratusan tahun
boga rasa yen kulit muarek peot anu padahal umur moal salawasna unggul kulit moal salawasna pengker di mana umur geus cuet kahareup dina harti geus tokro-tokro kewedunya nu bisa mulangkeun deui ka pengkeuran teu nu kasep teu nu geulis teu nu goreng patut teu nu kumaha geus datang ajal mah pasti manehna bari senang karak baeud bari nyangirah ngaler. Kitu para mitra di antarana caritaan Ki Buyut Cakrabuana ngedalkeun kakeselan hate pikeun jalma nu hawak jeung rakus kana harta jeung raja kaya. Para mitra anu mulia upami dilenyepan cariosan Ki Buyut Cakrabuana memang aya laresna para wargi. Aya laresna memang. Jalma anu memang itu ngagugulung halia dunya da teh geus waktuna mah para wargi tetep atuh. Kudu mulih ka jati mulang ka asal. Da eta mah tos jadi patokan hirup, asina kuring mah yang hirup salilana da moal bisa atuh tos dipatok kitu. Ai soal di dunya cenah urusan cenah tadi nu seronon teh anu geulis jadi peot anu naon teh anu kasep jadi aki-aki memang jelas kudu kitu. Sok sanajan bisa dicegah sautak saeutik cenah ayeuna teh. Dicegah nama biasa para wargi namun teu biasa mutlak. Mun atau hartos nama mun parantos penyod serada peot di pungkiran biasa mun katinggal mun saukur nya pamun teu wungkul nyata ku bidang kecantikan ahli kecantikan biasa para wargi ku jalan operasi gitu nu tadi nak karijut jadi pungkir di biasa ngan saukur pamun teu wungkul sanes-sanesna teh biasa gitu nu mawi ngan saukur katinggalina wungkul jadi gambaran teh dina beungeut ngan saukur katinggalina wungkul kitu ai buktosna mah tetep kitu da reyod mereyod we cenah kitu. Dasok sana jadi chat alus-alus kalau sorry geus koropok. Karena sorry geus koropok bari putra para wargi. Aduh dasar ini. Ngobrol aja sok sanginan wong jadi seneng ngobrol. Punten para mitra mangga urang teraskeun. Ki Jembar jeung si Gomrang tarungkul. Samalah si Gomrang nu sok ngalobakeun heureuy teh lapur di hareupeun Ki Buyut Cakrabuana mah si Gomrang teu wani itu ieu. Ngeluk tungkulir ibarat buek menang mabuk telain bobodohan para mitra sadaya. Harita teh memanehna jelas pisan ngaregepkeun papatah ti Ki Buyut Cakrabuana ka manehna nyerep kana ati sanubari sing sakur nu dicaritakeun ku Buyut Cakrabuana. Atuh teu lila Ki Jembar kedalisan. Ya pangarsa memang leres pisan eta teh. Da yakin kitu kabuktosanana nanging kangge lampas satrasna kumaha? Jembar hate kula bunga kadatangan ku Anika Turbagja. Anika geus masrahkeun saurang jalma pikeun di atiku diri kula. Memang kula butuh ku saurang jalma pikeun nuluykeun perjuangan jeung cita-cita kula. Nyaeta nanjeurkeun rasa keadilan tur keadilan nu yakin benerna. Teu ditumpakan ku pola-pola nu teu bener. Rak maneh Gomrang masing betah jeung diri kula di dieu. Di mana geus asak nampa gemblengan ti kula bral geura lunta kaluar. Geura basmi kadoliman anu kiwari keur balabiri. Geura lunta kaluar pikeuna ngancurkeun karaman nu rerebut dina hal kahawakan. Bae hidup Gomrang kaula bunga mal burung dirawu di pangku ku kaula. Cek Buyut Cakrabuana bari netep kasih Gomrang. Aduh rubuh nuhun laksa ketika bingahan pangarsa ngan hampunten we lawe ti payun sun ari sabab basa uing hese pisan di benerna malum kehidupan bebas dina atikan inung bapa su da geuninga ari nini jeung aki mah ukur ngajak macul jeung macul we pangarsa aduh jeung inung lapur teu panggih-panggih uing geus gede eta ge ngaliwatan halangan harungan jeung perjuangan anu kacida beratna aduh puguh we kahirupan inung uing aya dina cekelan jalma jahat teh atuh. Bapa uing nepi ka binasa atuh uing teh. Baheula mah cenah dikempesan kahirupanana ku seuweulak deulek kitu ayuh. Untung uing dipikeun heula. Terus dipulung ku aki uing, rajeun teh panggih jeung kangaran aki teges kudu dibangbaluhkeun heula ku basa timu. Duh sedih uing teh atuh pangarsa ayuh. Cek si Gomrang nyaritakeun kangenesan dirina. Teu kudu make sedih jaru. Wajar sabab kahirupan jalma moal salilana langgeng. Atuh engke kahareupna saupama pihak nu nganyerikeun kolot urang tetela geus sadar. Tur menta hampura ka urang tadi dinya urang kudu bener-bener ngajalankeun hakikat pangeran.
nunyiun kasalahan ka urang terus insaf sarta minta hampura ka urang wajib ngahampura ka jalma eta. Mun ku urang teu dihampura maka eta jalma bakal masrahkeun sakabehna ka pangeran Dat Illahi Robi. Eueuh nu leuwih asak hampura lian ti pangeran malautan hampura. Asal lawang tobat masih kena dibuka pikeun maranehanana. Malah keterangan ge nyebutkeun di mana batur jalma menta dihampura ka si A. Ku si A teu dihampura eta teh dosana bakal neumleuh di si A. Tah kitu ceuk Ki Buyut Cakrabuana nurut harita teh para mitra sadaya nyaritaan ka si Gombrang. Atuh geus kitu mah obrolan teh nema kana perkara sejen. Ngan tetap nu jadi buku recatur rebahan carita ngeunaan si Gombrang rek menta di papatahan bag-bagan kahirupan. Sedengkeun Ki Jembar satu tas mihapekeun si Gombrang ka Ki Buyut Cakrabuana. Poe isukna marengan jeung meletekna sang surya ti tebeh wetan. Ki Jembar geus mulang ngajugjug ka lemur gintung, di mana Mas Romlah jeung Ningsih geus araya di lemur gintung. Beteung Ningsih beuki dieu beuki tembong ngabeukahan jabang bayi nu keur dikakandung ku Ningsih tuluy ngagedean. Tetela ka cinta jeung kadede si Gombrang ka Ningsih kiwari geus ngabukti dirina kiwari kakandungan malah lain ka cinta si Gombrang wungkul, tapi dirina oge sarua estuning mitresna ka jiwa si Gombrang. Ningsih diuk di rohangan luar teu lila Nyi Mas Romlah nyarita. Tong di luar wae Ning bising abus angin. Mangka hidep kiwari henteu nyorangan tapi duaan jeung si jimat hidep. Si Utun inji jimat hidep hanya jimat duaan antara hidep jeung salaki hidep. Pokna bari tuluy ngusapan sirah Ningsih tembong Nyi Mas Romlah deudeuhna keur ka Ningsih. Nu geus dianggap anak pituin eueuh basa minantu deui. Mak, hate abdi teu boleh nyolok we ka Kang Gombrang, Mak. Saban wengi hate sareng emutan teh sok tara tentrem, Mak. Diudag-udag rasa kamelang, diudag-udag rasa karisi. Mangka jabang bayi nu aya dina wetengan kiwari tos nincak 8 sasih, Mak. Sasasih deui penginten abdi ngagelarkeun ieu jabang bayi. Cek Ningsih anu terus beueus cimata. Atuh da teu rek sedih kumaha jeung marudah kumaha. Kayan keur babadan dua jeung salaki sidik jauh sok komo jeung kadua kolotna pimanaeun panggih deui kusabab kolotna geus mulih ka jati mulang ka asal akibat katalengesan si Bogel. Tong loba pikiran ieu jang larkeun anggur mah urang ngadua malar salaki hidep gancang tina kanan permaksudanana. Nyaeta atuh da mun kaributan teu muncul deui mah salaki hidep teh nyatana anak mah. Kana pasti we moal liliaran geus nyar deui ilmu. Ulah boga pikir jeung maasa jeung batur anggap inung sorangan geulis. Nyi Mas Romlah bari tuluy ngusapan buuk Nyi Ningsih. Tunda heula kaya Nyi Ningsih nu aya di lemur gintung sarta dibaturan ku Nyi Mas Romlah mitohana. Kiwari urang guar di lemur bubulak nyaeta di imahna Ki Durbala. Ki Durbala sanggeus kadatangan ku anakna Nyi Saripuspa. Katempona Ki Durbala ngarasa bungah nampa beja ti Saripuspa yen guruna si Gombrang nyaeta Ki Jabur jeung pamajikanana geus ngemasipati ku alpukah anakna jeung si Bogel nu geus jadi sah salaki Saripuspa. Samalah binih nu dipigawe ku si Bogel waktu harita tetela kiwari aya buahna. Saripuspa geus ngabadan dua teu lila pok Ki Durbala kedah carita. Wah, jadi bener nu ngaran Jabur jeung Suwangsi teh geus ngemasipati Nyai. Bener Abah, malah mah aya kakuatan ilmu Kang Bogel. Ki Jabur ngalayang jiwana atuh Suwangsi ge ku abdi Abah ngalayang jiwana teh. Wah, tetelah hebat salaki maneh teh syari. Aduh. Nu tadina Abah ngarasa nafsu, pedah maneh geus wani ngalakukeun kurang ajar di luar kawin. Tapi geus ngadenge salaki maneh kiwari ilmuna luhung, aduh Abah teh ngarasa atuh we jeung aya bunga. Hidup boga salaki anu kacida luhung ilmuna. Pokona mah aya pikeun panyalindungan dan karinumpurkeun si Gombrang beureum nya. Nya Abah ari margi upami jiwa si Gombrang tetep aya keneh di kieu mah eta lahan nu kiwari direbut ku si Gombrang jeung imahna moal kacekel ku urang Abah.
Da jelas nurutkeun beja mah ti Kang Bogel eta teh imah jeung lahan anu Kang Bogel titinggal ti bapana nya eta Bah Jaladri teh kitu. Sari Puspa keukeuh percaya kana caritaan si Bogel batan Ki Jabur. Manehna percaya 100% kanu jadi salakina terhadap kana tempat anu memang para mitra ke ayeuna dicicingan ku si Gombrang. Is atuh puguh we memang kudu dipenta. Sababak salaki maneh nu tangtu maneh ge bakal kabagean. Sokomo eta nu keur dikakandung geus sabaraha bulan maneh teh Sari. Kidur bala para wargi sadaya neuteup kana beuteung Sari Puspa. Dugi ka bulan ieu teh tos nincak 7 bulan Abah. 2 bulan deui tangtos jabang bayi bakal medal. Abah milih awewe lalaki Abah hayang boga incu teh. Wah, kenapa mending lalaki atuh? Ngarah bisa nurut ka Abah atuh. Abah teh jawara hebat, tukang bobok, tukang taro. Tapi awewe ge teu jadi masalah, da geuning pan maneh ge. Awewe beuteung eleh ku lalaki jawar awewena. Tapi mana salaki maneh ti isuk teu beuteung temong-temong. Keur ka mana cenah? Wartosna mah nepangan guruna Abah. Mbah Gantarang, tapi dah mau alami cenah Abah. Oh, syukur atuh. Ai nepungan guru mah namahna ilmu merinya alus tah. Alus hugan we atuh salaki maneh mampu ngarubuhkeun si Gombrang. Nu tetela ngarebut raja kaya Jang Bogel. Ari bener mah kitu ceuk Ki Jaladri. Yung kitu geura reureuh atuh. Inung maneh geruan atuh. Mangga Abah. Leos Sari Puspa ngaleos maksudna marek nyampeurkeun indungna nu aya di jero dapur. Telila joal si Bogel kidur bala haryag menigepyak nampa di barung ku Sukasuri. Wah, geuning telila Jang. Aduh, kumaha beja ti Mbah Gantarang? Cing sugana beja nu matak nyugemakeun. Bari diukpok si Bogel kedal jawaban. Mbah Gantarang rek masrahkeun deui ilmu ka kuring Bah. Samala kabilang ilmu nu kacangking ku diri batur, moal kacangking beureum. Pokona mah ilmu aheng Abah lah pokona mah. Nya doakeun abdi Abahnya. Pokna bari tuluy luah kieu kidur bala surti. Ih, pugu. Didoakeun ku Abah. Cikeneh teh ngobrol jeung Dimas cenah. Ngan kaburu digeroan ku indungna jeung atuh bisi hayang inung samalama. Bisi rek dahar ge jigana mah geus arasak meureun. Ceuk kidur bala ngajurung laku ka minantuna. Kacida para mitranya ka minantuna da eta minantuna. Hiji jelema nu luhur ilmu jembar ku pangabisa, kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Atuh si Bogel tuluy muru ka dapur red ka Sari Puspa pok ngagero. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita para wargi sadaya, si Bogel tuluy muru ka dapur red ka Sari Puspa pok ngagero. Sari, minta cai akang yeuh, cenah bari nangtung lawang panto. Ih, geuning teu lami Kang Bogel. Tempa Sari Puspa saterusna nyokot teko jeung cangkirna cur cangkir di cician ku cai geus pinuh leguk diinum ku si Bogel. Kieu Sari aduh peuting ayeuna Kang Bogel moal bisa marengasarinya tapi aya kepentingan pikeun kepentingan urang wayahna we nya nya asal hasil atuh Kang geus tangtu atuh setiap Kang Bogel liar ge pasti bebeunangan tong salempang lain sabaraha bulan eta orok teh nu dikandung teh si utun ini teh Sari geura lahirnya lah ngalah urang sosonoan deui. Lain eta nu dipikayang kurang deulin. Sari Puspa ngadilak atuh muwuh dilak nu geulis matak deung deleueun. Peutingna si Bogel geus kaluar ti jero imahna kebat nuju ka pamaksudanana. Datangna ka hiji tempat tetela si Bogel peuting eta teu nyorangan. Tapi kiwari si Bogel geus ngabogaan batur nyaeta anak buahna. Malah si Bogel harita geus nyusun kakuatan pikeun ngayakeun jalan usahana. Teu lila di hareupeun anak buahna pok si Bogel kedal carita. Pokona sakabeh nu geus jadi anak buah dewek. Mangka peuting ieu urang kudu geus boga julukan alias sesebutan nu mangrupa ngaran rombongan. Ari sabab urang kudu inget yen ieu gawe TS tuning teu dipandang bener ku batur. Tapi ku sabab urang butuh dalah dikumaha. Kapaksa ayeuna pikeun nyusun kakuatan. Urang kudu make ngaran naon cing. Cek si Bogel bari muterkeun paneteupna ka sakabeh anak buah nu anyar. Cung harita saurang anak buah katelah Juminta ngacungkeun leungeun. Naon maneh Juminta? Iyo Kang Bogel. Naon sia? Kang Bogel, pugu dewek lanceuk sia nya? Cek si Bogel muncereng kasih Juminta. Aya kieu Kang Bogel tah kitu geunah kadengen aku dewek. Lain agan aden deuleu sia. Cing naon urek ditepikeun ku maneh Juminta?
kieu sunggan kumaha usah upami komplotan urang dibere julukan ngaran komplotan barong karedong sun hiji ngaran upayus euy alus nu minta euy cing sade nu bisa leuwih alus ti ngaran eta naon nu bisa barong karedong cenah cek si bogel ngabagi paneuteuh naon deui nya ke cek saurang nu katelah si jantra kumaha mun ku ngaran kieu eta ge upami kapake ku agan sune ngaran karaman badak liar eta ge asar halus euy dan kurang pas euy cing sadei nu merek mele julukan cing dewek mah demokrasi sia cek si bogel niteup ka nu sejen kumaha mun kieu we ngaran teh ki bogel cek nu katilu antara anak buah nu dua naon sia maneh gorok si bogel niteup ka si gorok gorombolan banteng karangkeng gorombolan banteng karangkeng lah nu dicekel ku salira ki bogel cek pangrasa masa dah hebat ya julukan teh julukan salira ngaran ki bogel gorombolan banteng karangkeng dipimpin ku si bogel punten we sanes carutaknya baci nanging kangge nyurupkeun supados gancang dikenal pada awon lamun gorombolan banteng karangkeng dipimpin ku abah bogel atawa ku gan bogel ngewa lah nu mata kedah ngawasi ya upami ngawasi bogel kabeh sieun gimir atuh marukan ge tete lah euy Andika leuwih hade pamanggi Andika geus bisa ngalarapkeun ieu masalah nepi ka ngaran tah geus ayeuna mah urang sakabeh make gorombolan banteng karangkeng tapi pikeun nyumput urang piraku kudu di jero lembur da moal teu dibuburak barik meureun atuh bamaripa kami cing kumaha kira-kirana ye pikeun tampak mah tara kasabaku jalma nyaeta di hiji leuweung nu jauh ka pilemburan disebutna alas karangkeng jadi urang deh banteng karangkeng ti alas karangkeng tah di eta tempat bakal ngeunah pikeun urang sakabehna pikeun nyusun kakuatan samalah bisa dipake latihan di mana urang ngagempur kakuatan si Gomrang kitu maksud kuring teh hade euy nyaan si laing hebat euy gorok hade jauh euy lemur bubulak teh euy maksud dewe teh ulah jauh teuing ti lemur pokona mah sabab melang euy ka pamajikan dewek nya cek kapan we sakitu mah atulah teu naon euy nu penting urang bisa usaha pikeun maraban anak pamajikan si lain je yang khususna ge numpurkeun jiwa si Gomrang nu penting mah euy tah ayeuna peuting ieu urang sakabehna kudu mencar keluar usaha dina harti peuting ieu urang kudu usaha ngan kira-kira lemur mana nu urang baris diranyah euy pikeun sasaran mah mun hayang ngucek ieu urang kudu ngaranyah ka lemur naringul dia lemur ka cida loba jelema nu karaya jergud nu beunghar pokona mah wah bener euy ih atuh da info hebat ieu mah alus atuh hade euy geus ayeuna mah peuting ieu urang kudu ngajugjug ka lemur ke di mana geus karanyah lemur eta peuting ke ka lemur duku podaran sakabeh pangeusi lemur duku kasup si Gomrang cek si bogel anu geus ngalandih komplotan ngaran gorombolan banteng karangkeng sanggeus kitu mah ya gorombolan harita teh ti karangkeng terus miang nu dijugjug ka lemur naringgul dina beleg-begna peuting 8 jalma nu pangawakan jarangkung badag pasemon budi amprotan terus mariang rek neangan rejeki ka imah batur nyata ku jalan babadog rarampong cek ukuran maranehna mah eta pagawean teh hade tapi pikeun nu diranyahna pihak si bogel disebut garong alias jalma nu teu baleg atawa disebutna ge karaman nu salilana ngaganggu katentreman masyarakat. Sakumaha nu kauninga dina beleg-begna peuting 8 jalma nu pangawakanana jarangkung gede pasoman Mbah Budi amprotan terus miang rek neangan rejeki ka imah batur cek ukuran maranehna mah eta pagawean teh hade tapi pikeun nu diranyah nama pihak si bogel disebut garong alias jalma teu balik gorombolan banteng karangkeng kebat ngajugjug ka lemur naringgul gorombolan teu puguh ya para mitra disebutna ge gorombolan atuh di jelema nu teu ceureuh mah gorombolan disebutna ge para mitra aduh mun jelema bener mah sanes gorombolan kira-kira janari leutik pihak gorombolan banteng karangkeng geus tepi ka sisi lemur naringgul gorombolan banteng karangkeng terus ngabagi tempatnya eta sasaran utamana tayalian ti imah Ki Kanta saturuina eta gorombolan atuh dipingpin ku si bogel kedal nyarita Andika gorok wayahna cicing di dieu euy naon sababna bisi aya jalma lian nu teu dipiharep ku ka urang sedeng maneh juminta milu ka dewek euy kobawa nama atawa di dieu jaga kuduaan sok bising
kaburu datang balik batu siap cek Juminta para mitra Juminta bala Juminten bari geus ngaragamang kana perah-perah bedogna geus kitu mah corelat celang si bogea dina luncatna tapi snaker teu pisan ngaluarkeun sora para wargi celang harita ge dituturkeun ku Juminta jeung ku baturna sejen milu jelung jeleng sedengkeun si Gorok jeung Jantra ngadago di eta tempat caturkeun rek dianyangan ku semah teh teu dionang mangsa peuting keur jempling sakabeh pangeussi imah estuning salaret tibra naker Imas nuki wari geus resmi jadi panyembajikan Cakradewa temong sarena guling gasahan samalah meus-meus korejat hudang lir nu geus boga pirasat teu hade Kang Cakra cenah bari nompokeun bibirna kana ceuli salakina Cakradewa nguliat terus beuntar aya naon Mas cenah bari neuteup di barung ku rasa heran sanes Kang ya hati abi ting sarblak beung beting ieu bet hareudang kieu geuning seung teu pugu dedengean deui bener Mas malah hati akang ge jadi asa ratu kieu awas dihatna yeuh Kang kudangnya kade Kang bisa jelema jahat ke wayahna we mun aya naon Imas jemput ka kolong dipanya sok ganjang sabab tetela imah urang anu teu beres sigana mah yeuh mangga Kang cek Imas bari terus abus ka jero kolong tempat sarena geus kitu mah katayep Cakradewa kaluar ti jero pangkeng malah kebat karohangan tengah kulutrak Cakradewa muka tulak berai panto dibuka hiuk angin nebak ka jero geus kitu jorelat ceneng Cakradewa luncat kaluar sabada nutupkeun di panto mun Cakradewa geus luncat kaluar sedeng si Bogel geus asup ka jero ku ngaliwatan jalan dapur si Bogel kalayan dituturkeun ku batur-baturna kebat nuju karohangan tengah si Bogel ngabagi paneuteub ka satia pangeussi imah karadah tiap pangkeng euy mun hudang tong loba tatanya tewak tuluy talian tapi tong dipateni euy komo mun awewe mah urang asan heula euy cek si Bogel anu kadengen aku Imas keur nyumput di kolong dipan puguh hate Imas ratug jeung deg-degan ari sabab sok sieun kapangiheun malah cek hate Imas nyarita kieu ai ari Kang Cakra ka mana losna cenah bet nu jahat geus aya di jero paur ka pangkeng ama kanta we cek Imas tetela naon nu dipika paur ku Imas ngabukti si Bogel kebat nuju ka pangkeng ki kanta udang udang sia mantong molor wae deuleu jeung ka mana pamajikan sia molor sorangan we tiris teu tiris euy cek si Bogel bari nepak tak-tak ka bah kanta ki kanta rewas terus lilir red ka jalma anyar nu geus nodongkeun gobang puguh ki kanta Joshua saha ieu teh rek naon ki kanta gugup wah montong loba tatanya sia mun ieu gobang mustika raja teu hayang nyayang kana beteung sia ye atawa kana beheung sia sangkan sapat ku kitu gancang geura kaluarkeun sakabeh raja kaya sia deuleu kuku rima kuku tong kakak kuku sia bising digampleng wae teu boga harta nu loba naon sok udang sia gancang si Bogel ngenyangkrah baju ki kanta atuh ki kanta tuluy hudang saterusna lempang nuju ka tempat nindena raja kaya sok ganjang sia montong leleda ari teh hayang sapatna genggerong sia deuleu Juminta garada euy pangeussi lomari euy kaluarkeun kabeh sok ganjang maneh badong talian ye kolot euy sok ganjang tah bisi ngagugurbugan mah talian sing bageuh bisi gogorowokan tah bekem tah iru ieu bibirna cek geus teu loba pikir deui kadua suku jeung leungeun ki kanta tuluy ditalian malah para mitra bibir di dedetan wawalun harita teh sungutna teh sedengkeun wadah tempat neuneun barang-barang nu aya hargaan kabeh direbut ku si Bogel diabuskeun kana karung ganjang asukeun euy sarta bawa kaluar kabeh keun dewek panderi si Juminta jeung si Badong tuluy meresan hasil garonganana geus kitu mah jeleng-jeleng dua jalma nu mawa karung geus dieusi ku raja kaya ki kanta tuluy dibawa sedang si Bogel geus ngarasa cukup aman jeleng si Bogel luncat make jalan urut tadi kakara si Bogel nincak lemah anak kolebat anu hiuk pereup haneut jo nyayang kana palipisan si Bogel puguh we si Bogel reuwas lep si Bogel ngalalepkeun sirah plos pereup ti jalma nu anyar datang teh harita teh poos ku kituna jeleng si Bogel luncat ngajauhan barang breh si Bogel tuluy ngagagap geuning sia Cakra nanaonan ieu teh ieu teh imah ka kabeneran sia we si Gomrangnya aya sia sarua we atuh euy aduh aing mah tadah gempuran dewek ieu si Bogel nu bakal jadi jawara di Tatar Sunda deuleu bakal nalukeun sakabeh jawara-jawara
nuaya di tatar Sunda samalah hiji kauntungan pikeun diri sia ari sabab peuting ieu nyawa sia bakal dianterkeun ku gagaman dewek sok si Gobang Mustika Raja samalah peuting ieu dewek geus mimpin komplotan disebut Gerombolan Banteng Karangkeng nu dipimpin ku dewek katelah si Bogel. Ayeuna geura tembrakeun kategaan awak anika lamun rek ngalawan geura ebrehkeun pangabisa geura kaluarkeun wawasen sia. Cek si Bogel Cakradewa hatena memang rada ngageter sanggeus nempo gagaman nu dicekel ku si Bogel. Sakumaha nu kauninga para wargi Cakradewa oge hatena memang ngageter sanggeus nempo gagaman nu dicekel ku si Bogel. Bogel geura prak tewak ya awak si Cakradewa. Si Cakradewa najan kudu payah peuting ieu teu jadi perkara sok asal ngabela bebeneran. Wah kukubuk sia jika nu heueuh we wani bedul sia. Ya ayeuna moal waka ku Gobang Sakti Mustika Raja tapi rek ku jurus heula sia. Hitung-hitung ngajajal kaluhungan ilmu sia we deuleuh nyaho nepi ka mana sia. Napakna ilmu sia teh. Cek si Bogel bari bes ngabebeskeun gobangna. Geus kitu langsung si Bogel muka panarajang ka Cakradewa. Cakradewa rasakeun gempuran dewek. Ciat siuk corelat pereup anu diwangun ku jurus si Bogel nyamar kana awak Cakradewa. Tapi Cakradewa ge para mitra murid Ki Jembar atuh. Barang nyaho dirina jadi inceran si Bogel gentak Cakradewa jingkrat ngawangun jurusna. Akhirna dua bantroka jurus geus teu bisa dicegah deui. Siuk keduk keduk dua pigulang nu geus ngawangun pereup diadu tinggal redu. Tetela dina daya kakuatan Cakradewa aya di sahandapeun si Bogel. Kumaha karasa sia uyah hasimna? Cadiladaan sakitu teh euy. Tegas pereup dewek mah tuh. Si Bogel teh lain ge pamimpin Banteng Karangkeng mun kudu elek ku sia mah. Geus ayeuna mah sia semet ieu heula nya euy. Cek si Bogel bari langsung ngagempurkeun jurusna. Cakradewa nu teu kaburu ngejat akhirna runtuyan jurus si Bogel ngahakan kana awakna. Keduk cebrot. Aduh. Cakradewa harita keneh ngacengkang geus kitu mah corelat celenglas. Tangtungan si Bogel geus ngejat di hareupeun Cakradewa. Geus karusan eueuh garuhan eueuh nu ngudag nyaeta harita barisan Banteng Karangkeng kebat ngajugjug ka alas Karangkeng. Teu lila sanggeus pihak Gerombolan Banteng Karangkeng ngejat ana burudul teh jalma ti tiap imah barijil bari mawa pakarang sabedogna. Tewak euy, tong diantep tewak cenah bari ngacungkeun bedog. Kadek sirana tuh man, kadek cek Pak Olot. Geus ka mana ieu mah tuh garongna ge euy. Tuh nu aya ka Deden Cakra we, anya sarung jeung garong. Parang teu kuateun atuh da dihurup teh meureun. Cek Mang Udung nu pangheulana anyog ka dinya. Uluh, duduh teuing cing gotong bising parna, cek RT. Sawios Pak RT teu kedah lah. Cek Cakradewa najan bari katempona ripuh teu hayang ngariweuhkeun deungeun. Bari jeung rumangyeung Cakradewa harita maksakeun hudang harita teh malah mah dicekelan ku Pak RT. Nyi Imas geus ngadenge nu jahatna kabur mah terus kaluar ti kolong. Nanti kolong dipan kebat maju kaluar barang breh nempo salakina. Nyi Imas kaget jeung reuwas. Kang Cakra kunaon Kang? Cek Imas bari terus ngarangkul salakina. Waktosna se